Racing jauh, abah teh bisa balik deui. Man kan itu, tong balik deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus ya YouTube Epul Maulana Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Markona? Markona mah. Dadah. Dadah. Mana loba yang musab teh ya. Ablah dia sigana ye. Musab teh rada ramai gitu. Ablah dia sigana. Ah, dia ye. Jadi dia sih juga nama ya. Motorna kabeh hareupeun ti ka dieu. Si anu mau. Tadi dia. Tam mau HP motor ye. Urang rek mancing di Jatiluhur. Kabeh dia Panas cuaca teh euy. Cek BMKG ayeuna mah rek nepikeun ka 100 derajat Celcius. Muatan sepi di ayeuna mah. Ayo tuh euy naik parahu. Coba jukut. Duit gitu barilah. Rada nu loba parahu ya. Ieu mah rada ieu bea teuing. Beh ditu nu rada jero ah. Rek bari ngagoler heula we di dieu hanap ah. Ukur teuing mah sok kurang geunaheun. Hareudang. Weh. Lauk atulah nu ngarilu teh. Tuh jelema mah. Aing ngadeuketan parahu ah. Aya parahu ya. Cuma rada parahuna gede ya. Tapi siga aya jelemaan euy. Mang. Ya deket ngadaung. Amang we. Aing ngora kene sebut amang. Emang aing tukang es. Geuning sih Yahud. Arek ka mana? Ye, kan mana? Urang rek naik parahu ah, rek ka ditu rek nyebrang rek museup. Nya hayu arek mah. Mun ka tengah 30.000. Boga teh duitna. Ye, nya aya duit mah tuh sakantong pinuh tuh. Emang sabaraha duit kitu mayar mun nyebrang parahu? 30.000 aing nyeun wau mah moal mahalkeun. Oh, ayolah tibang 30.000 paling dibayar ya 30.000 mah. Nya engke kata mun geus ieu. Rek naik bola ayeuna mah. Nya geus urang rek cai heula tuh nya. Ieu mah geus urang ke geus dumuk kitu tah. Urang ka ditu heula. Oh, nya geus man ku aing daguan di dieu. Awas ulah bohong sia. Hanya ada padahal mah rek mangkat ka ditu tuh titah nungguan. Anya rek kabeh ditu ah. Itu bukan ayaan. Komesi asep titah nungguan di ditu ah. Bae lilaweun oge. Ya mau urang udah mau balik ke kadinya. Anya rek langsung berangkat kabeh ditu anu neangan loba laukna. Baik, we tuh tungguan sampai ka magrib ge urang mau balik deui dah. Yes ya. Itu ka mana gila? Wah, tara bener sih eta mah aing pasti ditipu pasti nage. Wah, aing susul teangan sia. Daerah dieu mah da aing apal. Teangan aku aing. Bang, belok.
dia sih kan aja. Tempat halus ya. Ya. Tadi ya. Jadi yang ngenahan ya tempatnya ya. Ya tempat lauk ngabuduk gini ya. Semua gagal menang loba. Ini kudu kabeh harum halangan ya. Si dia. Nah, dia ya. Pasti loba ya. Cah, ke dia. Oh, helmnya tadi buka dia. Goblok si Ihud teh. Wae susu teangan ya. Aing buka celana. Si amprok nu baseuh. Belah mananya? Aing teangan pasti aya di sisi ieu teh. Keur ngusup. Dasar ada paur parah lagi nyelong euy. Aduh. Duh. Paur di dia ah. Dia ngusupna ya. Mana di opana lah. Ayo opana ya. Ya. Duh, aku dijapain heula ya. Cit, gumelem, citlem. Konak upan aing ting melem upan laut. Tah, ada sadaya teh. Yo. Ya euy, hese euy, mayit euy. Tah euy. Alhamdulillah menang euy. Ih, laukna geus ieu euy. Geus ngabelekan lauk teh. Alus aing geus mah kudu ngabungbuan ah. Tah alhamdulillah geus nang hiji karek rom ah. Kasih ngalana euy. Upanan deui ah. Nah, sia. Keun heula. Sandalila eta mah euy. Kan sing buruk-buk we. Nyolok naon. Duh. Ait euy. Aitin euy. Ah, aya anu gede ya. Sia geus meunang di wae. Laukna geus nang marelek, sigana karunyawan ka urang meureunang. Sigana mah ulah. Iya, geus ngabelek geus ngabungguan sigana mah ya. Ah. Senang dua, jangan lumayan ah. Panah ya kudu alus ya. Terus panah ya lah. Wah. Pagoh. Dilepas tengah. Kan mah giras parahu teh. Bos, cing di dieu nya. Kali itu aing rek ngasih Ihud. Sal aing. Pak, punten, Pak. Kali itu milarian jalmi ye. Kesel. Wih. Kasura Agus Sungal teh. Aing teangan Ihud tepikeun ka ujung dunia ge. Wah, digana loba ya lauk di dieu yeuh. Komo dina eta tah. Ngasereh. Jadi yang ngaliwat mah langsung lauk teh diserehan. Yeh, si Ihud teh anu dieu ku aing berenang. Hud. Urang keur nguseup. Siapa mah aing ada dago tadi di ditu. Urang di dieu teh tadi ge karek nang 2 siki. Wah, aing gua tuh rame teh di dinya. Nah, aing jujur. Geus aya. Oh, di dinya aing jujur hiji deui. Aing ngilu ah. Nek bareng di dieu. Tuh. Wah, ayo tuh. Ade, jalannya rada ieu rawan. Di dieu Hud, aing geus mah tadi aing ada dago. Aing geus sarua yang udah nguseup. Urang teh tadi di dieu foto menang nyanggut deui. Wah, ayaan meunang. Oh, orang tah. Geus loba urang mah. Ieu aing bener. Ayo buru angkat sia teh. Aduh. Yeh. Tuh, tik sia mah. Gede ke aing tadi.
Udah juga nggak sih. Ayo teh. Kalau kurang jadi sang. Iya, udah jadi sang melekan sih kan karunya kan meureun sih kan mau sekali goreng. Oh, ini imam bener umur kurang melekan aja. Oh, higa nama area amun jadi musuh lagi menang melek. Nah, yang berarti itu balik tinggal goreng bener. Hah? Sagila tadi aya asa ngampleng euy buat laukna. Malah angkat ka tarengah. Geus menang 17 kilo mah. Geus meunang tadi aing disebut dieu. Aduh. Aduh Pak boleh. Siapa tuh? Menang aing ge mah tuh. Ini lagi dua mending gentet. Iya. Nah, lauk menang ngabar lekan kieu. Kita anu orang apa nu mana itu ya? Hanya beratnya iki mah enggak si Jewang. Heeh, da Pak boleh. Ya kan tuh orang bener kan. Ayo. Mau beli bae aing. Ya, merek jajar ge aing. oh kan kurang di arah jajar mah. Ini tulungan. Punten teh. Ngajaran ngojek kemarin tadi ngojek ya. Kali itu ngelap. Ini rame. Dari tadinya. Ini hari baru dak. Hari baru dak mah. Marah ke pelampung. Neng kan buka pelampung lah. Watun. Watun rame. Bapak jelema, ini jalan mana? Kira jalan dia ya. Dia. Mereka baru dak dia belah dia mah. Oh jalan nih. Tuh, coba parahu, itu dia mah. Ini rekan ada di kuali dia pada apa ya? Rekan baru bang jerak. Yuk, enakan, Aduh, si bener ada jerak ya kata dia namanya. Ini rek ngojay ya. Tapi tidak ya itu duduk melo di dia. Enakan dingin. Aduh. Neng teh yang Neng. Artis tim mana ieu? Neng teh rek ngojay hansin ti leuleum. Atun kau hari itu jero ke Lampung. Boga Lampung. Aduh. Iya, eta nu abi tah. Atuh namun Tah, ieu nu abi nya ayeuna. Ieu teh Neng, salamatan teh ku si Tilalem. keamanan ya. Oh, safety. Ya kok neng dipakai atuh nya. Ngojay, makanya mah aman. Mun make mah moal tilelep mah. Neng Iya, atuh. sok atuh da. Apa atuh dia. Kayak bisa lepas. Kamu lepas kali itu kamu bawa ke tengah. Barunya kan ya. Ayo mangga sok. Neng geus moal tilelep pisan ka. Mah ka tengah gerek ngojay. Adanya di tengah ting. Balik si Hudma aing rusuk ngadon Pak Bolit tah. Tadi asal Bandung ngojay kalau jelema. Ya. Ngojay. Lewe euy. Aing rek dikeurian. Yang sampai Teh. Naon Ye. Ari aku nang. Markona aya di dieu. Iya, neng ngojay tadi hampir tilelap, tapi aya nu mere baju pengaman, si bapak-bapak bager kan neng. Ulah yo, bahaya di dieu mah. Nangtung. Neng yang diajarin ngojay, atuh ajarkeun. Oh, rek ajar ngojay. Sok. Malik, ieu. Iya. Terus, da ieu mah ngambang ieu sok ngojay.